Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Jamaah Islam wajib terang ngarang tekad ulah nyimpang sifat Allah sifat Rasul wajib muhal sareng wenang sifat nu wajib di Allah ayat 20 sifat mustahil di Allah ayat 20 sifat wenang nahi di Allah eta kadeh ulah lepat namun orang sampai lepat bisi menang siksa berat sifat wajib di Rasul nyaeta jumlahna opat sifat mustahil di Rasul eta jumlahna opat wenang nahi di Rasul eta kadeh ulah lepat jumlah sadayana sifat 50 lepat wajib kajar mukallaf nyaeta kudu ma'rifat kana pirang-pirang sifat 50 lepat hiji wajib dalil
ijmal rejeng tafsir wajib ijmal jeung tafsirna apalkeun masingnya wajib ijmal nekadkeun dina hatena wajib Allah kasih patah sifat kasampurnaan muhal Allah kasifatan ku sifat nu kakurangan ari nu jadi dalilna nyaeta aya alamna jeung sakabeh pangeusina anu sakieu ahengna jeung sakabeh pangeusina anu sakieu ahengna wujud kidambako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan liman hayan sami'an basiran mutakaliman Adam kudus panah mumasalah iftikor ajaj karo hajalun mautun samam amabakam ajijan kalihan jadilan maitan asoma ama abkama unang di Allah nyaeta ngadamel mungkin ngadamel
arwa bae wenangna teu wajib teu mustahil wajib rusul sidik amanah wajib rusul tablel patona muhal rusul kidib khianah muhal rusul kitman balada wenang rusul arad basyariyah